ngajual perhiasan poe ieu ngajual ka ieu kan mohon sabaraha aku maneh dijualna cicing bae sabaraha dijualna 400 dinar harga nu aslina sabaraha coba ieu harga nu aslina sih 200 kunaon dijual 400 nyana nawanieun ieu lamun tadi dina Al-Quran awas hati-hati wahai mukminin wahai mukminat la takhulullaha war rasul ulah ianat terhadap Allah ulah ianat terhadap Rasulullah wa takhunu amanatikum ulah ianat terhadap amanah kade justru setan sabalikna hianati Allah hianati Muhammad hianati keamanan sabaliknya setan mah nu matak dakwahnya lah terus bae kiai can hudang jam 3 jam 3:30 jam 4 subuh setan mah di pasar geus kieu bae di toko emas hajian geus diuk we di dinya nyana setan terus merebat bae ka dieu tadi Joko naon ngaranna eta teh toko-toko di dieu supermarket eta Alfamart dirinya mah bude teman setanna di Alfamart darariuk bae setan nungguan abeh teu balener jelema kiai mah sekadar setahun sekali ngajina di dieu setan mah unggal poe soal ka dieu nu deuk salat ngaharewos paling sendal paling hayu sapaling paling asal ke Alfamart ulah jujur-jujur teuing sih mereanana asal datang kobo di pasar Kemis mah dirinya timbanganana masya Allah timbanganana dikurangan 2 on detik teuing cek setan 3 on kuranganna detik teuing setengah kilo bae geus kuranganan setan mah kitu bae. Habib datang Habib tekanya hawan di mamanana ya Habib mah Habib kerukut di imanyana setan loba jasa ngitungan karung 100 kudu jadi 80 berarti sial teh setan aduh Gusti Allah ngajina santai sore tetapi para sahabat istimewa para tabiin istimewa salah satu tabiin aya nu ngaran Yunus bin Ubaid nyana boga tempat eta kedaina tokona dieusian ku perhiasan cincin loba jasa di Sungai Dare aya Kalimantan aya Batu Garut aya pohara jasa Kalimaja aya Maya macak encek atuh urang memaja perhiasan luar biasa lobana mutiara-mutiara emas dan lain sebagainya. Yunus bin Ubaid selalu memantau ketika anak buahna jualan nyana engke sok nanya di perjalanan. Apalagi lamun Ki Ubaid tersebut nyaba kebenaran engke di perjalanan mun bali kapanggih jeung salah sahiji nu tas balanja di tokona selalu ditanya kabeneran
Ki Ubed nitip ka adikna jeung ka pelayan nu lain. Mun ceuk ngomong urang mah wahai para pelayan, terutama adik kaula ye, kula poe ieu rek berangkat. Harita di Madinah. Kula rek berangkat ka Syam. Engke ieu dagangan sing hade sesuaikeun jeung aturanana. Nu harga 10 dinar 10 dinar, nu harga 50 dinar 50 dinar, nu harga 100 100 200 200 sesuaikeun jeung hargana. Ulah dikurangan, ulah dileuwihan. Paham? Paham. Berangkatlah Ki Ubed. Sapoe 2 poe katilu poe pulang. Barang pulang geus tereh deukeut ka imahna, kapanggih jeung salah sahiji urang Arab nyana katingali mantes balanja di tokona. Geus sakitu diseto, Tuhan, mantes balanja di mana? Di toko itu. Meser naon? Meser perhiasan, ieu mutiara. Sabaraha duit? Coba ningali mutiara. Apaleun eta Ki Ubed nu bogana. Barang ditembongkeun ku urang Arab, ieu sabaraha duit teh meuli? 400 dinar. 400 dinar. Waduh, cek yana ieu mah balik deui ka ditu balik deui. Ieu hargana cuma 200 dinar. Ih, cek urang Arab, kula mah kajenting 400 dinar ge geus mantep bae lantaran kula ge pedagang. Di lembur kula di ditu ieu bisa dijual 500 dinar. Jadi ku ayana kula meuli 400 geus kauji di ditu dijual bisa 500 dinar. Tuh masalah geus. Lain gitu tetep ieu hargana cuma 200 dinar, mesti balik deui ka ditu. Cek urang Arab, ulah lantes henteu balik deui bae ka ditu balik deui. Ieu hargana cuma 200 lain 400. Kula mah ridho, cek urang Arab, sanajan ridho tetep balik deui. Dipaksa eta urang Arab balik deui ka toko. Begitu balik deui digerokeun pelayana jeung adikna, dibejakeun maneh ngajual perhiasan poe ieu, ngajual ka ieu kan mohon sabaraha ku maneh dijualna? Cicing bae. Sabaraha dijualna? 400 dinar. Harga nu aslina sabaraha coba ieu? Harga nu aslina sih 200. Kunaon dijual 400? Nyanana wanieun ieu. Cak eta Ki Ubed baca ayat suci Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Ulah hianat ka Allah, ulah hianat ka Rasulullah, ulah hianat kana amanah. Kula ngaamanahkeun harga 200 bae, harga 300 bae. Nah ieu harga nu 200 sanajan wanieun nyana beulina 400 tetep bae, 200 bae. Hianat maneh. Lamun hianat sing hade Allah bakal nyiksa ka maneh. Ta eta urang Arab baheula tabiin baheula aya nu jualan semodel kitu tah. Wanieun batur 400 jeung teu ngarasa rugi nyana, teu ngarasa kamahalan. Kulantaran nyana niatna dagang teh ibadah ka Gusti Allah, nulungan jeung moal hianat. Sangkilang kos kitu ge tah kos kitu tah. Kunyana dibalikeun deui geus ridho ge. Ya Allah ya Rabbi, kula deuk nanya, kira-kira di pasar Kemis pedagang nu modal kitu aya eueuh? Mang Haji Pendi ieu karung hargana teh ngan sakadar 800 hiji karung. Haju ku Mang Haji Pendi dijual ka batur 1.500. Padahal mah ku 800 geus aya untungan. Henteu na mah henteu naon ngan eta hianat ka pembeli nu kos kitu.
mantap kula mah teu wau jeung Haji Pendi teu beres mah dagangna kos kitu ye cuman penting macet nyareta atuh daekeun bae eueuh masalah ngan di jerona geus aya penganiayaan nu mantep Cina mah hebat Cina mah urang Islam mah lamun jualan teh ya hargana sabaraha 500 urang Islam mah jual pokona mah mun laku 700 800 900 1000 salagi laku mah terus bae Cina mah teu hargana sabaraha 500 550 mayang jadi lamun urang lamun nyaritakeun soal pedagang hebatan Cina dibandingkeun jeung Haji Pendi hianat bae nya mah teu beres ieu keur carita pedagang beuh nu paling hese jadi calo ya nu paling hese jadi calo mang kula ieu boga taneuh mang jualkeun butuh jasa duit sabaraha tuh sameterna geus ulah hese-hese sameterna 150 geus basa kitung ke aya di kula urusan eta mah geus atuh dipasarkeun ku nyana 300 dipasarkeun 400 jasa kalaku teh kubal eteng gitu teh calo angel gara-garanya menang manjang mangga mahalkeun harga kan jadi angel urang kan nungguan duit tah ieu geus hianat tah nu mah teh calo mah nu mangfaat coba gedele calo sugi sih bek sugi bek calo eta kos ieu teh hianatnya hianat memperlambat pasaran hianat geus mah titah 150 300 teu laku 200 wamer jasa dua teu bebeja deui kanu boga nama mun bebeja mah eta laku 200 rada deres iman teu kanu bogana tetep 150 dijualna ku nyana 200 nyana geus meunang sameter 50 menta deui kanu bogana eta calo eta di Palembang di Palembang eta kan barang di dalam KTP-na pasar kemis ya teu wae hianat